Aduh, si bro kemana kita ditunggu-tunggu kita tadi. Nongho di telepon. Udah mau bah HP na. Aktif-aktif. Tapi tinggi orang telepon dia mah jalan. Halo bro, di mana? Di jalan. Tungguan tadi datang sih ya. Ongko jadi preman. Ya kia canongho. Sok buru datang ke dia. Tungguan. Ya kopi tis manten. Oke. Preman-preman, paksi papa metropolitan. Cai. Mana wae waya kieu karek nongho di dago-dago kita tadi. Macet. Oh, macet. Ngan numpak naon macet? Lempang. Sok buru kopi lah dia. Sok geser atuh. Sila mana dia? Aya we meureuna 17 jam mah. Capek lempang. Udah bakal jeung lempang atuh aya zaman naon anak? Oh, kendaraan kan iya dijual. Kita main jual wae atuh da. Cing kopi ya. Oh, iya, kopi lah ya. Capek haus tadi. Aduh. Bro. Kunaon ngalamun tinggal teh pulang-pulang teh tadi teh. Galau euy. Galau kan galau. Semangat. Nah yang naon? Awewe minta duit. Minta duit. Heeh. Aduh. Terus kumaha ayeuna? Bingung euy mana boga duit teu? Duit boro-boro boga duit urang paning aing ada daguan mana kita tadi rese geuning ada wayah kieu karek muntuk boga duit di mana? Heeh, nyata aduh aing bingung gitu. Duit teu boga. Entong bingung enak mah. Apa urang teh preman? Preman itu kita. Enggak butuhna. Oh nyata ayeuna awewe teh pandai ka dieu, awewe urang teh. Nah awewe nu mana deui? Aya pokona mah coy mah. Si eta lain. Kokong? Oh lain. Edoh? Lain. Oh, dia mah. Pokona mah eta mah Wati. lain si Wati mah eueuh ka Arab. Pan aya 5 nu mana teh ka bawah teh? Eueuh panu hiji mah eueuh jeung nu 5 lagi eueuh. Ayeuna mah nu anyar deui. Anu genut nih anu itu nu bau cai kolomeran. Eueuh eta mah diputuskeun. Anu siga dadak cangkring geuning aya ning anu nyangceng. Anu bodina tipis. Heh. Eueuh diputuskeun eta mah. Nah anu mana deui ayeuna? Anyar ieu mah coy. Nah mana pan jeung urang teh sabaraha taun tapi anu ayeuna can apa? Oh nya eta rek ka dieu engke Pak si Panggih maneh oge. Urang mana eta? Orang dinya tah lebak eta euy, lebak Tangseur. Nah teu ngenakeun ka urang. Ya nyata ayeuna parek ka dieu. Parek ka dieu enak nya. Eta bingung kan orang teu boga duit. Boga duit. Euy yang minta duit nyata. Mikir atuh mikir kumaha carana hayang duit, mikir. Kumaha nya tuh. Aing mah. Mikir bersama. Ayeuna rek ka ayeuna bener? Rek ka dieu enak teh awe teh. Aduh, maneh mana nyaeta kitu. Naon si kia tuh ayeuna mah? Kumaha? Eta preman. Heeh. Butuh duit? Butuh. Ayeuna keneh? Heeh. Aduh, ya bangunan ya. Ini sepi ya mau aya jurigan ya. Mana do macam menang wae ya kumaha ya. Dah, ieu. Rek nanyakeun nya ka budak anu dua ieu. Komo anu budak pirang eta mah tah. Dia kaduruk tabukna teh tah. Rek nanyakeun sugana anu rek kajual domba. Nanyakeun ah. Euy nya. Butuh kan? Aja. Eta lain. Aya duitan mah jelema kitu. Ya pasti atuh aya duitan geus mah mawa kantong kitu mah. Bisi. Moal jerona teh bangke ucing.
baik bangke ucing bagian naon oke. Mau mungkin mau bangke ucing bener mana anaknya pingsan di jalan ke corona kieu mau mungkin asup ke wilayah ieu. Bener ya. Pinter oke mana? Ya eta kan. Sia. Man bang pinter mah apa jadi preman tapi tidak bisa mikir. Ai ka awewe eleh. Merah orang pajak. Pajek. Oke, jasa lah. Hey. Naon jang? Naon jang eta ya naon jang? Ka mana? Rek nangan doma. Duit. Kayak heula apa doma can meunang jang. Ujang kan jual doma. Jual doma gagabah teh teu apalan aing. Preman. Wah, apal anu ditato kieu mah. Kieu mah lain preman. Para nyokotan nognya. Gagabah teh. Naga. Duit. Oke heula jang. Naga. Ieu teh kolot jang, kolot. Ieu teh ka dieu jauh di ditu edek nangan. Dek nangan doma keur budaknya eta jang. Dek nangan doma. Pasti duitnya kantongnya. Mending keneh ujang nangan doma lah, engke aya nu kieu teh. Gagabah. Ya, Preman sebut nangan doma. Teu ningali ieu. nah, itu jang. Ulah majeg-majeg. Mana teh preman? Oh, preman aja. Engke lah. Mending keneh kieu we jang, pangnangankeun doma. Lamun geus menang doma, ke dibayar ku bapaknya. Karena doma. Erek nyalametkeun budak, si Siti Alah, duit. Ke heula jang. Duit. Hese nangan duit teh jang, hese. Duit. Hese. Duit. Kabina-bina teuing mana teh sabaran teh itu tadi kurang ajar. Jangan cedok wae. Banyak eleh begitu sama preman, tapi eleh gini ngana. Jangkung. Elmuna atuh anu eta kalau abang encan siap tadi nama. Aing urang kalau. Cicing aja urang. Ayo. Mana eleh kudu kieu. Bapak nengeur buka abi. Enggak ada salah. Ayo naon ibana doma. Mana doma jang nyata edek. Jaket halus. Lumayan tuh apa sih Jika badar muni. Bapak nengeur budak abi ya. Ada emang salah. Malak budak kieu teh malak tadi. Cing karunya Pak malah teh pan kanggo abi atosna teh. Lah, kok Kang Ujang kumaha ieu teh? Nya kanggo abi ieu teh. Makanya tengeur ku bapak teh meuni asa kolontong bapak teh ka abi teh. Abi teh bercata lokang lok. Hajar. Pak, punten kantong. Kantongna punten. Oh, ya teu bisa atuh jang kalau dia mah kantong bapak. Meureun hak bapak ieu mah Pi Ujang kumaha? Tapaleun ieu saha? Hajar, Pak. Punten Pak kantong. Teu bisa. Ngomong hajar. Aing pan bisi ieu bukan ilmu teh ieu. Aur. Henteu pan ieu jangan lagi eleh urang jangan hajar. Hajar. Punten Pak kantong. Teu bisa, teu bisa. Ieu mah kantong wasiat ieu Bapak jang. terang saya. Talang jang Ujang teh preman jang. Nya tuh tinggal libokna ge main ka teh sieun. Nya, nya. Hajar. Kantong ari kan. Sieun Ieu naon jang. duit ieu naon? Lain jang, ieu mah kutu jang. Kutu sok kadiekeun eta duit. Entong jang ieu nu budak bapak itu jang, nek nangan doma jang. Ngomong pisan teu nya. Oh, nya cek aing ngobe eta kadiekeun kantong. Bantuan Ampun, coy, Jang. coba kadiekeun. Jang ampun jang. Ampun jang. Kabur. Coy, benang enak mah ya. Ayo. Diuk. Kalah keok. Ayo. Aduh, duit dirampok Kura Siti, duit dirampok. Yang balik gue ya.